Aku dipampuni sukuna. Aduh. Aduh. Aturan wilujeng nontonnya wilujeng depan cara kula. Aduh itu tinggal ada di sekolah. Mana oh iyo geuning. Nepangan urang kali sepitan mana. Oh iya rombongan singa Depok. Mamul. Urang. Mau pilih mana? Tuh. Ada di korongan. Alhamdulillah. Atur bahaya kaidin atur punya. Tinggal hiji kok corona keur siamu cenah. Aduh. Nepang ada ieu. Rombongan singa Depok ka bali dieu ieu. Oh, mana mangkos aya sabaraha kancang. Cangkeng lah wayang aja. Aduh, kok korong gede ya. Mana yuk kali kumang kopi tinggalan itu. Wah aduh itu mau nunggu kumang meno ya. Aduh adek liuk lah anjing capek dek bukan dapat duda abah maya kayak rokok lah yo ya aduh ya salah geuningan ngenyopna ieu teh kalah kuceli paingan teu ngebul ih salah di wae bet kana irung ieu teh ngenyop teh kunaon di sekolot nyata asin geuningan siapa abah acing tarawiaga urang eta heula acing sakidak abah dek nelpon heula artis abah yo rasa gedeng dek nelpon heula artis abah di kota Kemang Bandungnya ieu teh namina teh neng dongdot kitu neng nur cenah pajar gede aduh ieu teh aya ieu we HP-na ajaib abah mah ngan kade ngawandi-wandi ka sadayana ieu terutami ieu paijin kade ulah bogoh nya ka artis abahnya da khusus ieu mah keur abah anu sok loba culanetan bogoh wae teh mang mangkos ieu memang geulis atuh artis abah mah malahan mah tukang rebab oge sok kapelet ku artis abah mah pajar gunte tapi ketantir beja nama ka adina aduh ampun ieu mah gawe sarua ka adina artis abah ampun jeung tukang gong sarua
geranya kadengan omat ieu malamun artis abah mah lamun teu dicecep teh sok ngajeten we ngajumblek ieu teh tarana geol ketika datang sok kudu dicecep wae ieu artis abah mah ngan bejana mah geus disadiakeun kongkorong duit cenah teh ditu tilu gaduh maksad ngan lain ngan ukur sakieu-kieu nah aya tamah-tamahna deui gitu lamun ngan ukur kongkorong mah dimimiti dalam kene kongkorongan najaga sakabeh gitu cing urang telepon geranya nomorna geura hiji sugan aya sinyal di dieu teh nya urang nyokot heula video atunya di mejaannya abah teh pan mawa sinyal tadi teh urang kodok heula ya asup tah hiji 1 2 3 4 5 6 7 8 HP abah kelarag-rag ampun HP lagi yang macam padudan adi batur mah batur mah Samsung ya mah HP abah macam padudan canggih cing urang halokeun bieu teh halo can aya geungan sakali deui urang halokeun sakali deui cing urang pencet deui gini wae cing sakali di urang pencet di nomor nabi di salah nomor yo mah jadi 1 2 3 4 eta mah ketang dengan nomor lain eta mah nomor Samsung geuningan eta mah akal meurendang sigana mah da jadian deui cing moal hiji kutiluan mah sigana arini wae hiji ku tukang rebab ku tukang gong anu katilu mah teh saha biar aku ari kudu dalang mah ampun 1 2 3 4 5 6 7 8 sia aya ayeuna mah gaya ayeuna mah si dieu beda radakan teh ieu dina singa ngarahayaan ye aya beda nututan ayahnya kawas gelang rujuk ke dia tah halo ulang panjangan halo ulang gerak halo halo sekali deui halo sadaya aduh ya nyambung geus bisa randang aduh urang gerasi dihalokeun ku bapak hajat kan itu geura urang ka bapak hajat masukan we aya gadingan kaya aduh ampun ya cing sok neng ka dieu halo neng di mana neng gelis sayangku aduh halo di dia bukan mah di perjalanan kene gitu apa aduh mending mentong nyebat abah aduh gitu aduh orang jadi perjalanan kene atuh anu kasep anu peot kurang ajar mimpi kurang ajar ya komomen geus jadi pamajikan aduh ampun halo deui anu bageur anu kasep anu ganteng kasep gandang pertentang anu kengal peuting sok muat ngawi kesekutan aduh ampun ya teh bukan mah yang dipapageun atuh
anu kasep papakeun ka dieu. Oh, di mana ding? Di mana ayo teh? Oh, aya teh itu mah neng Arini sareng neng Tiga aya teh geuningan. Aya deui eta nu garulis teh anu eta teh anu keur dikurungan di nyata. Saha namina? Aya di nu dararagaan aya sut teh ieu mah. Oh, aya ge nu ngajentul make jaket kuning eta teh mah men geuningan. Di dia ke luhur panggung pokoknya apa pakeun ka dieu. Oh, di luhur panggung. Aduh nek dibabakeun asupkeun heula ieu padudan. Sok ka dieu. Aduh Gusti, magung. Apa pakeun ya? Apa pakeun heula? Bakat goreng nggak ada yo mayo. Aduh geuningan. Aduh menigolis kieu. Aduh gimana ya nek diasun aku nya aduh. Ampun Gusti. Nya diasun ku ade bekal ngajungkeulkeun tobat tulungan hayang diusap heula pangku Sengaja mengkau lolos yang diucap aja cing-cingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, mana tepuk tangannya para penonton? Coba tepuk tangan dulu. Iya, alhamdulillah. Aku akan mengenalkan, aku adalah artis dari Kota Kemang Bandung yang pada Mani Persis. Ampun ampun. Mengenalkan dulu nama aku Teteh Nur Wijaya Kusuma. Kemang melatih harum sepanjang hari. Aduh Bukan ya, yang di papa geula ari neneng geus pamungkah yang disawer heula. Oh benar, cing boga hajat pang nyawerkeun heula ieu mah sok goreng adat tanda daek goyang. Alhamdulillah tuh geuningan. Alhamdulillah. Aduh, maneh teh ieu sok culamitan. Kunaon? Kade ibu hajak timuruan, kade ulah timuruan. Da ieu mah istri kajajaden di ieu mah. Dari jelema mah mere hadiahan teh kitu nya. Lamun ka dukun mah biasana 2 bungkus eta teh ari ka kaluhur mah ditataan kaluhur ti anu diberena teh rokok sabatan bari sapotong teh mun kutungna bungkul. Eyang anu jangan ditataan tapi diberi rokok sabatan. Ampun. Ari eta mah ka si Amang Suhara itu Amang Suhara 2 bungkus 3 bungkus eta teh banyak teh. Aduh ampun. Ada keun bae geus galibna kitu keun wengke rokok anu panghadena mah keur dalam jeung rebab mangke lho. Cek ke urang belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ulku sukma wiwitan ajining mayan adisari pangabakti sukma pangawasa sing asupkan lemut sing sumpingkan pasti sing dongkapkan kawasa sangkali sakti sia nyingkir pangnyingkirkeun masing tepih bila aya nu nyeliwuri sangkala wisesa sia pangnyingkapkeun masing anggang bila aya nu ngaguna sikai ka ieu tempat Sang Wisnu sia unur pangunurkeun masing jauh bila aya nu ngaharup biru urip ke karsani Gusti waras tu kersani Allah taala urip waras Kesurupanyaan ya Pak. Aduh, kau dan astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Gusti. Pulang
nyandem kakerkan jadi entodan kita. Yang dibalik saya, ampun Gusti. Ya tadi lah karasukan ku tukang bebapir aku gitu. Aduh. Ari kana tai kotok teh ka ameu ya teh. Si Gamang Oping. Nah, kitu pajankeun teh 2 minggu teu ngameu kana tai kotok cenah. Ari aya parawan ngaliwat bari merkis ka ameu teh. Ampun. Alhamdulillah, tapi boga penyakit teu ngameu teh alhamdulillah aya hikmahna. Waktu ngising teh kudu mencet irung. Cici urang lah jeung kedengar aja nasoknya.